Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu kasadayana mitra-mitra wakepo sejak neraskeun carita anu jejerna nyaeta Si Rawing Kiwari. Mangga mitra sadayana urang sami-sami dangukeun mugia ieu acara teh tiasa katampi kalayan kabingahan. Prung urang neraskeun Si Rawing Kiwari. Ari si bewok harita muterkeun panetepna ka sakabeh anak buahna. Tetepan anu boga pangaruh kuat, simak jeung pangabaran memang marengan kana sorot panon pamimpina. Sakabeh baladewe peuting ieu mangrupa waktu nu geus jadi katangtuan pikeun urang. Lembur Jatisari baris diranjah ku urang. Ku ayeuna kitu dewek minta kamarane sakabeh sangkan ngalaksanakeun pagawean anu sahade-hadena sakumaha ilaharna mangsa ngalaksanakeun laku tindakan urang. Lamun memang aya nu nyoba-nyoba ngalawan geus hanteu kudu loba pikiran paragatkeun jiwana. Sabab bongan dirina anu wani-wani ngalawan ka urang. Rampas barang-barang nu aya hargaan. Oge bakal keur urang dahar mangrupa beas jeung anu sejena. Korenaskeun pokona mah ulah disesakeun. Kumaha arti kumaneh caritan dewek? Harti saya agak geus ngalaksanakeun pancen. Kabeh bareng ngajawab dina sikep anu tandes. Nandakeun jiwa anu memang geus garang jeung liar mangsa ngayakeun tindakan. Si bewok neruskeun dihanca caritaanana mangrupa lisan ti hiji pimpinan. Mangsa ngabagi pancen ke anak-anak buahna. Seperti biasa kekuatan dibagi 4 bagian. Datang di bagian kidul kalir oge wetan jeung kulon. Ngan khusus pikeun si Jal jeung si Komed, aya pancen khusus ti diri aing jeung anu kudu dilaksanakeun ku sia. Jadi ku ayeuna kitu marane kudu hidang geus ngatur diri sakumaha mistina. Sedengkeun aing bakal nying hareupan guru utama paguron Culabadak anu ngaran Si Wikarta. Peuting ieu lembur Jatisari bakal geunyleung. Sabab dina peuting ieu pangeusi pilemuran. Bakal soak jeung kasima ku kadatangan urang. Si bewok nulak cangkeng nyaritana bet asa panggagahna di alam dunya teh. Sedengkeun di pilemuran Wikarta katingali harita geus ngariung di bale tempat latihan diriung ku murid-muridna. Diukna Wikarta dihapit ku 2 murid kapercayaanana nyata Marlan jeung Sobri. Jumlah murid memang teu kurang ti 12 urang. Wikarta muterkeun paneutupna teu lila terus nyarita. Ayeuna urang geus meunang katerangan ti lembur Cintani. Yen gorombolan macan liar waktuna teh sok heuleut 4 poe ti waktu sanggeus nangayakeun tindakanana. Jadi lamun ngitung waktu dumasar kana pangalaman nu geus karanapan. Dina peuting ieu mangrupa peuting anu ditangtukeun ku pihak karaman macan liar. Ku ayeuna kitu tatan-tatan teu waspada. Sabab teu mustahil peuting ieu karaman teu bakal datang ngaranjah ka lembur urang. Wikarta eureun heula nyaritana diselang ku ngabagi paneuteub ka sakabeh murid-muridna. Bangun hayang ngajugjugan eusi hate murid-muridna, naha kabeh geus gembleng ku rasa kawani nying hareupan ka aya nu bakal tumiba. Para murid paguron Culabadak masih keneh jempe teh nu cumarita. Sabab ngarti guruna masih keneh rek neruskeun hanca caritaanana. Teu lila kadenge Wikarta neruskeun caritaanana. Anjeun sarerea diati ku ilmu bela diri, geusan mertahankeun diri tina ancaman kajahatan. Ku ayeuna kitu, ayeuna waktuna urang nembongkeun diri saku pribadi anu mampu ngabela pribadi. Lebih nanti eta oge bela pati ka pangeusi lembur anu memang merlukeun bantuan ti urang. Sing jadi catetan ngalaksanakeun pancen merangan kajahatan. Ngandung harti sikep hiji satria. Kumaha ka harti? Kartos. Kartos, Pak. Kabeh nembalan saur manuk. Taina mah urang pada ieu waspada. Lantaran jumlah urangan 15 urang, ku ayeuna kitu urang atur geusan ngabagi diri bari sakalian dibantu ku lalaki pangeusi lembur memang boga kawani. Ngan ulah gagabah dina ngayakeun tindakan. Tetep kudu hati-hati tur tarapti sarta gunakeun akal jeung pikiran sahade-hadena. Ulah ngan ukur dumasar kana ilmu bela diri wungkul. Sabab kaampuhan jurus jeung tata gerak dina ilmu silat taya hartina upama teu dibarengan ku jalan akal jeung pikiran gesan metakeun tarekah anu sejena sangkan urang mampu aya dina kaunggulan.
Kumaha? Saya gak kabehanana. Saya gak pisan diri guru. Hancurkan para karaman. Murid-murid Wikarta pada ngacungkeun leungeun ka tuhu ka luhur. Nandakeun hate anu geus gembleng ku wawanin. Wikarta saterusna mangabagi diri ngatur murid-muridna anu kudu ngajaga jeung nying hareupan kakuatan anu bakal datang. Sikep jeung caritaan Wikarta memang ngandung wibawa pikeun murid-muridna anu akhirna pada leungit karisi ilang karempan kahudang rasa sumanget jeung kawani. Urang caturkeun ayeuna Ningsih anu aya di jero imahna harita teu bisa sare sigana teh sakapeung ngareret ka Darma anakna nu geus sare tibra. Deui teuing Darma anak emak. Lamun teh amannya penting ieu di lembur urang aya kaributan. Tur bapa hidup tarung patutunggalan jeung si Bewo. Ma bener-bener salempang Darma. Sabab beda ieu hate bet sebelakan bae siga kila-kila bakal ayana bahaya nu tumiba ka bapa hidup. Kang Wikarta padahal naon untungna pikeun urang ngabela jalma nulian bari urang neangan picilakaan. Gusti Pangeran nu kawasa. Muga salaki abdi ditangtayungan ku kasalametan lepas tina bahaya pati anu ngancam kana jiwana. Darma anak emak. Bapa hidup sing salamet kasep. Sing salamet. Ningsih neuteub ka anakna. Bari jeung di barung rumah Cipanon, hatena teh bisa tenang malah make jeung sesebelakan segala rupa. Pugu geus dieunteupan ku rasa salempang ti kamari ieu keneh. Kacipta ku Ningsih upama pareng Wikarta salakina adu hareupan jeung Gopar alias si Bewok. Tangtu mangrupa tarung anu nangtukeun geusan balitungan hutang heubeul. Hutang ka nyeri hate Gopar lantaran dina waktu ka tukang kungsi meunang wiwirang jadi pacundang tur lumangsung di hareupeunana awewe nu dipikabogoh ku dirina. Ningsih ngege bibir handapan bet jadi nyawang anu lain-lain kabayang lamun salakina nepikeun ka anjeunna atawa keuna ku bedog lawan. Teu moal teu bisa Kang Wikarta pasti ayeuna kaunggulan. Sabab baheula oge apanan si Gopar teh rubuh eleh jajaten piraku ayeuna make jeung kudu eleh Kang Wikarta teh. Tapi lamun nya Kang Wikarta nepikeun ka kasoran kumaha wae pilakuan diri aing dina mangsa nu bakal datang. Deudeuh Darma anak king. Hidup jadi budak yatim berenang tapi aing yakin Kang Wikarta pasti unggul. Ningsih hatena bet jadi galecok nyarita sorangan. Di luar angin peuting mubuh nyecep matak tiris kana tulang. Hawar-hawar kadenge sora anjing nu babaung lir upama tangara loba setan nu ngulayaban. Kayan simpe sepi jempling jadi mawa geter pika keungin pikeun pangisi pilemburan. Curingkang, celeng kolebat celeng curingkang. Di antara belag-belag peuting anu ngalimpudan lembur Jatisari, katingali aya bayangan-bayangan badan anu teu beda ti kalangkang setan. Tindak jeung gerakna esturikatna keranan, nandakeun lain jalma-jalma biasa. Pugu memang para karaman macan liar anu geus mimiti ngambah arasup ka pilemburan. Akhirna geus bisa dihalangan atau geus teu bisa dihalangan. Kasimpe peuting harita jadi pahibut ku ayeuna bantrokan kakuatan. Ting belentrang pakaran seukeut anu bantrok nambahan ka keung jeung sieun pikeun pangisi pilemburan. Sokomo tutas dituturkeun ku sora anu ngageronahan kanyari alatan beunang ku pakarang lawan. Bekitu pugu hate pangisi lembur anu ngahep-hep di jero imahna masing-masing. Nambahan tagiburna hate maranehanana dina wangsa harita. Di antara nu keur tarung ngadu kabisa dina hal ilmu bela diri jeung olah tanaga. Katingali di tempat anu rada anggang dina lahan anu cukup lega dua jirim adu hareupan. Dua anana pada pancuh kuku dina tangtunganana si Bewok neuteub anteb ka Wikarta. Nulak cangkeng bari ngusapan janggotna. Sikepna jelas bangun nguntu pisan ka Wikarta. Paneuteub Wikarta seukeut ka hareup. Dirina geus sayaga sapinuhna geusan adu hareupan jeung si Bewok nu kungsi saguru jeung manehna. Telila kadenge si Bewok cumarita sorana anu handaruan mobuh matak sentar hate anu borangan.
Wikarta tersangka siapa tinggi akhirnya orang bisa tepung lawung ngan jelas dewek geus lain si Gopar deui anu baheula kungsi babarengan jeung sia tapi ayeuna maneh keur adu hareupan jeung si Bewok jaduna gerombolan macan liar kumaha geus aya gagasan ajal di langeun dewek Wikarta Bewok kuring memang geus maca ti anggalna yen anu datang teh nyata andika pisan ngan ku teu sangkana teh tindak laku anjeun jadi lulugu para karaman. Sikap Wikarta mah tetap tenang tapi pinuh kawaspadaan. Wikarta, teu kudu ngarasa kaget sia. Sabab pikeun diri aing teu hayang jadi jelema bener ngarti? Aji teh sia. Nu penting dina wanci penting ieu diri aing baris mayar hutang ka nyeri lantaran kungsi wiwirang jadi pacundang. Ngan penting ieu mangrupa penting panungtungan pikeun maneh Wikarta. Sikap si Bewok memang sombong pisan, bangun anu geus yakin dirina baris mampu ngalajiwa Wikarta nu jadi lawana. Ari Wikarta maju salengkah ka hareup sukuna geus tatan-tatan geusan ngawangun kuda-kuda jang pasangan. Wikarta, aing geus moal eleh ku sia dina mangsa ayeuna. Kabeh. Ngomong goblok. Teu kudu bacarita ieu mah. Kira pesat eta bedog tina warangkana. Kira pesat. Ngan kade awaskeun masing iatna lamun bedog si Bewok geus kaluar tina tempatna. Cadu make kudu asup deui lamun tacan nguyup getih lawana. Nu mata penting ieu pamungkaskeun hirup maneh Wikarta. Wikarta nenangkeun getaran amarah jero dadana. Sabab dirina oge sadar sikap jeung caritaan si Bewok ngahajasengkan budal amarahna. Bewok. Pikeun si Wikarta moal kudu serab atawa seber jeung jejerih ku pati mangsa adu hareupan jeung anjeun jadug rampok anu ngan ukur nebarkeun mamalaka sasama. Urang tantukeun penting ieu. Kuring atawa anjeun anu bakal ngalaman hirupan untungan. Tantu maneh goblok nu bakal kasan jiwa Wikarta. Ulah disarwakeun kayan si Bewok jeung keur baheula. Eueuh hartina aing ngalalana nambahan ilmu ti 4 guru. Lamun ayeuna kudu eleh jajaten ku harkat seperti sia Wikarta. Maju sesetan. Maju. Ngaheab panas hati Wikarta serepet kulap bedogna dipesat tina warangkana. Serog maju terus ngawangun kuda-kuda nu kukuh pancu bedog dina leungeun katuh ngilang hareupeun dada. Leungeun kenca setengah nyiku. Wikarta sadar kana kaayaan lawan langsung ngagunakeun jurus badak panulak. Si Bewok halita meletetkeun panon simunu ngahampas. Leungeun katuh mesat bedog rubakna bari ngawangun kuda-kuda anu seseg jeung wawag luyu jeung kaayaan tangtungan badana. Wikarta geus teu micen di waktu ngacorelat badana muka panarajang nu munggaran. Bedogna ngolebat lir kirat ngalah kana beuheung si Bewok. Si Bewok mamang geus sayaga ti anggalna bedog dina leungeunna metama pagdatangna bedog lawan. Tang! Silalatuan sina balukar tina bantrokan dua bedog keluar. Marengan ngajari jeugna badan Wikarta mundur 2 lengkah ka tukang. Karasa sasing sileumeun leungeun Wikarta nu nyekelan bedogna Wikarta sadar. Jelas tanaga lapisan anu dipibanda ku si Bewok geus jauh maju lamun dibandingkeun jeung keur waktu babarengan aya di Argabinan. Kaluarkeun ilmu maneh Wikarta. Coba keterukeun pamisa sia teh sia. Pangarti sanga kabisa sia teh budalkeun tanaga lapisan maneh. Penting ieu ilmu maneh moal aya hartina pikeun si Bewok. Montong loba carita. Lihat! Wikarta geus ngolebat di majuna rajang bedog dina leungeun leuwih cepet batan tadi ngarah kana beuheung dada jeung beuteung lawan. Ari si Bewok ngimbangan panarajang lawan tang. Kadenge sababaraha kali pakaran bantrok. Wikarta narik bedogna sabab rumasa katitik kakuatan tanaga lapisanana.
Hari-harita bareng ejeng bedog anu ditarik ku Wikarta. Si Bewok ningali aya lolongkrang kosong gesan metakeun tajongan kanega burung lawan. Cebrod kena pisan, bangkil. Wikarta harita ngabangkil mundur ka tukang. Serog ngatur di tantungan badana. Karasa tulang igana linu urut benang panajong ngelawan. Ai Wikarta harita jadi leuwih iatna waspada. Sabab tetela anu jadi lawan bener-bener geus beda jauh mun dibandingkeun jeung baheula. Jurus anu digunakan ku Wikarta memang geus kabaca ti anggalna da punggung si saguru saelmu. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan ku tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus anu kacida hebatna. Jurus anu teu kanyahoan ti mana meunangna. Tapi sabalikna Wikarta jadi kapalingan tata gerak lawan anu tetela geus mibanda jurus jeung tata gerak nu sejen anu memang lain susumbar wungkul atawa lain ngomong wungkul si Bewok tetapi bener jeung kanyataan tina enggoning manehna ngalap ilmu basa jeung di arga binangun mah jauh pisan. Kakara iga nu beunang Wikarta sakeudingna mah bohong maneh nu ngagelenceng. Tada ya aina panrajang aing ye. Kaina manuna rajang. Sebuk teh harita angin sabetan bedog mungguh bangbaraan. Gurilap kolebat sinar bedog lir upama kilat ngarah kana bagian-bagian anggota badan Wikarta. Timimiti sirah dada beuteng cangkeng jeung suku mangrupa gerak-gerak ilmu silat anu bener-bener ampuh tur ngabahayakeun. Sokoma bari dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Tapi Wikarta oge teu bodoh dirina surti lamun balanga saeutik tangtu bakal silaka. Badana cocorelatan di antara ti kurilapna sinar bedog lawan sakapeung kadenge sora pantrokan pakaran dituturkeun ku petelan-petelan seuneu tina dua bedog. Pikeun kasakitu kalina Wikarta kapaksana jaul mundur. Sabab sabetan bedog lawan aya nu datang di luar dugaan nyabet kelebah danan serepet prut kampret bodas Wikarta soek kasebet ku bedog rubakna si Bewok. Untung kaburu ngajaulkeun awakna. Lamun telat saeutik tangtu dadana nu bakal nguwag beulah ku kaseuketan pakarang lawan. Ngageter hate Wikarta waktu harita bari ngareret baju kampret nanu soek parat tina dada nepi ka handap. Nyaan tetela si Bewok lain lawaneuna taatah ieu. Meh we bidi di aing jadi korban sabetan pakarang lawan. Bener-bener geus jauh maju elmuna si Bewok. Ngamampu kira-kira diri aing nghareupan kakuatanana. Malah kakuatan tenaga lapisan anu dipibandana jelas lebih kuat batan tenaga lapisan aing. Atuh nyaan teu sangka si Bewok. Wikarta ngupat jero hatena sabab jelas karasain nama kehebatan si Bewok mangsa ngadu kakuatan. Kumaha Wikarta? Ai Wikarta. Bisa sia teh? Bisa. Bisanya. Kumaha kehebatan ulin bedog aing, eta kakara bagian kahiji dina ilmu dasar pangrejahna ta. 10 jurus ampuh pikeun ngarecah badan jalma. Ayeuna awas jurus kadua ieu. Si Bewok ngawangun pasangan anyar bedog rubakna ngacung kaluhur suku katuhur ada mayeke semonoker ka tukang. Leungeun kenca masekon gigireun awakna panon seukeut ka hareup. Ai Wikarta sadar kana kayaan bahaya nu ngancam dirina kudu leuwih waspada. Sabab tetela si Bewok geus ngabasa ilmu dasa pangrejah. 10 jurus ilmu ulin bedog anu tangtu leuwih hebat batan ulin bedog si Bewok baheula. Wikarta sayaga diri dina jurus badak panumbal awakna rada ngarempod ka handap bedog malang luhureun sirah. Sedengkeun leungeun kenca nempel dina leungeun katuhu sorot panon anteb ka hareup. Iya modar si Wikarta. Lihat, lucun, absen, kolebat. Gerakan si Bewok lebih cepat batan tadi. Wikarta metokkan bedogna nutupan badan tina sabetan bedog lawan. Tapi memeh nepi panarajang kana sasaran ngadadak si Bewok ngarubah tata gerakna awak jadi gogorentelan teu beda tiba. Bari bedogna muih lir kitiran ngarah sapasang suku Wikarta beunang. Wikarta kaget anu lain dikieuna sabab teu nyangka lamun panarajang lawan ngadadak robah sarupa kitu. Untung Wikarta geus kalati sukuna. Barang ejeng datangna gulungan sinar bedog lawan. Harita luncat kaluhur bari mata
ngatakeun bedog ngarah kana sinar si bewok. Tapi si bewok geus bisa maca ka arahna bedog lawan. Suta. Ya. Wikarta usaha satekah polah ngabendung panarajang lawan. Bedogna nutupan kelemahan anggota badan tina sasaran lawan, tapi ilmu dasar pangerjang memang hebat. Di luar kemampuan Wikarta pikeun nakisna bedog si bewok kena pisah nyebet beuteung Wikarta anu harita ngarempodkeun awakna ka tukang. Wikarta ngageronahan ka nyeri leungeun kencana nyekelan beuteung anu kasabet ku bedog lawan. Si bewok nyerenge seuri-seuri iblis anu ngarasa puas lantaran panarajangna keuna kana sasaran. Kakana beuteung Wikarta. Sakedeung di mah awak maneh beulah dua. Coba budalkeun pangabisa maneh nu jadi andelan teh. Maju sesetan atawa aing deui nu maju, hah? Sanajan beuteung geus status sarta ngaluarkeun getih, tapi Wikarta teh jejeri sigana teh. Sikepna tetep teuneng ludeung nying hareupan naon rupa anu bakal karanapan. Bewok, pikeun diri kuring geus nekat. Lamun memang kudu ajal kuleungeun anjeun, teu nanaon. Nu penting kuring geus usaha, geus ngungkulan kajahatan. Geda sambat indung bapa maneh Wikarta. Sabab sakedeung di bedog bakal ngareca awak maneh. Tak ayeul. Lihat, tulah. Sagulung sinar bodas nu mangrupa sinar bedog anu ngetaka cida cepetna, ngurung deui tangtungan badan Wikarta. Sanajan Wikarta usaha sateka polah mertahankeun diri sarta ngabendung panarajang lawan, tapi teu mampu. Ngadadak bedogna ngaceleng tina cekelan dituturkeun sabetan-sabetan bedog lawan anu ngahujanan kana sakujur badana. Daligdeug, daligdeug. Keburu we badan Wikarta teh namru rubuh mandi getih. Caturkeun harita ningsih nu aya di jero imah kaget sabab panto imah aya nu ngagodobrak ti luar. Anu memang si Jalil jeung si Komed anu harita datang pikeun nyulik ningsih, luyu jeung parentah si bewok teh. Sahayan. Rek naon datang asup ka imah teh sapan? Saha? Jalil jeung si Komed ngan ukur silih reret duanana saleuri bari terus si Komed nyarita. Teu kudu loba tatanya ieu namanya Nyai. Wayah namilu jeung akang sabab Nyai geus kuduna ninggalkeun di tempat. Si Komed jeung si Jalil langsung ngarejengan ningsih anu masih kene kaget ku eta kayaan. Darma nu keur sare harita jadi hudang ningali indungna keur direjangan ku dua lalaki. Darma jadi kahudang kawanina. Langsung harita ninggang beuteung si Jalil nepikeun ka seueur angana ditotog ku Darma. Muru waktu di Badung jeung kaget sarta amek Jalil geus teu mikirkeun yen Darma teh budak leutik. Suku katuh si Jalil metana jong satarikna kana puceuli Darma disusul ku sabetan bedog kana lebah beuheung Darma. Najan nya kabeunangan ku tonjongan atau ku tajongan Jalil. Tapi Darma teh saeutikna geus dilatih dasar ilmu silat, nyaho bahaya anu datang gancang miceun sirahna nyingkahan sabetan bedog lawan. Tapi lantaran gerakan si Jalil memang cepet, akhirna ceuli Darma belah kenca beunang kasabet rampung bagian luhurna disabet bedog si Jalil. Aduh. Bangkil Darma ngabangkil mundur ka tukang awakna. Leungeunna nungkup ceuli kenca nu karasa peurih jeung nyeri sarta getihna. Blak nang karak panon jadi ranyai kararoneng, pugu ditajong satarik nelebah puceuli untung teu marios oge sirahna. Gep. Harita ningsih harita dirijengan deui kuduaan. Setan, jahat, kecil. Lepaskan naon ieu. Dikakayana ai lepaskan kurang ajar. Lepaskan. Ningsih barontak hayang ngelepaskeun diri, tapi si Jalil jeung si Komed memang bedas tanagana. Akhirna bari jeung jejeritan harita ningsih teu disabalakaya dibawa keluar. Memeh Darma kapaehan masih keneh ngadenge sora jeritan anu jadi indungna. Saperti kayan Wikarta mangsa ngaraksakeun ka nyeri dina sakujur badana anu geus mani getih masih keneh bisa ngadengi sora pamajikan anu jejeritan beuki lila beuki ngajauhan. Sanggeus beres ngalaksanakeun maksudna mangsa ngarampasan harta banda pangisi pilemburan tur anu ngawalan
atawa nu dibinasa harita si bewok mere parentah sangka ninggalkeun eta patempatan. Si bewok ngareret kalebah Wikarta anu ngabebengkang mani getih. Dina luhur lemah si bewok nyiduhan beungeut Wikarta bari nyarita. Hah. Rasakeun kumane, kumaha ngeunahna kojor. Pamajikan maneh sining si bagian aing Wikarta. Hayu balik berdua. Hayu balik. Balik. Hayu. Hayu balik. Sabal aing neuleuna oge. Nam, balik.